Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dang deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh kasadayana mugia pada sarehatnya sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Urang lajengkeun carios akibat muja ka juring bagian ka salapannya muhun ya karya mangyaliranya muhun sanaos basajan oge mudah-mudahan atuh janten hiburan. Kumaha lajengna carios mangga urang kawitan nya geus kitu. Mang Maman terus nanya ka pribumi nya aya nyi itoh ejeng Mang Juha. Duh ece kabingung kuring ngeunaan masalah pagawean ieu teh nyi ku si engkong ngadon rek dipindahkeun ka pabrik tempat pameuleman besi. Tadina mah kuring mah arek kaluar we jeung eureun gawe sabab gajihna ge saeutik eueuh keur teundeuneun nyi. Oh kutan kitu nya, naha atuh beti pindahkeun gawena di pabrik pameuleman besi Mang, atawa Mang Maman boga pengalaman gawe kitu di tempat berat model kitu. Lain kitu nyai, hari sabab musabab nama kumaha atunya kawilang licik dunungan kuring teh. Hari dipikir-pikir mah jadi kieu yeuh mimitina mah pangna kuring arek dipindahkeun ka tempat gawe kudu jadi dunungan cek Mang Maman saterusna nyaritakeun naon rupa nu jadi Bang Baluh hate sekaligus menta bongbolongan nu hade ti Juha jeung pamajikan nana. Mang Maman memang lain bae ngan sakedar sosobatan wungkul jeung pribumi salila ieu, tapi Mang Man oge daek teu daek teh terus beunang kapangaruhan geus milu jadi anak buah Nyi Blorong. Sedengkeun Juha jeung Nyi Itoh tembong ngabandungan kalayan daria kana caritaan nu diguar ku Mang Maman ku pinuh perhatian bari sakapeung duanana sok diselang silih teuteup jeung gogodeg serta kumecrek sagala rupa nya telila Mang Maman kadenge mungkas guaran caritana. Tah kitu jadi kitu Ju oge nyai Bang Baluh kuring ayeuna teh kumaha cikan atuh sugan teu aya bongbolongan nu hade pikeun kuring sabab jujur kuring teh geus teu betah digawe di ten si engko hayang eureun kuring teh nya Juha katingali unggut-unggutan sirahna telila manehna pok nyarita. Aya Mang bongbolongan mah aya, malah kuring geus sabarakali nyarita ka Mang tibasa eta keneh lain sekaligus ngajakan we geusan ngarobah nasib da kieu geuning hirup teh duh jiga nu hoream wae bener teu itoh Juha ngareret ka Ceu Itoh
nu direret gancang ngawalon bari unggek. Memang susah ari ngajakan anu harerese mah atuh. Mau coba mun teh kamari daek milu aub, muntang tulung ka Nyi Blorong mah atuh. Sugan Sugan we kabengharan teh kalayan dibantu kubah berod salaku kuncen di Gunung Gede tate meren hirup Mang Maman bisa robah moal susah wae kawas ayeuna nyaeta kuring teh bingung keneh bingung kusikap pamajikan kuring ya teh nyai mun nyarita sajujurna boga maksud rek muja geus bisa dipastikeun moal bisa disatujuan kalakah kumaha oge gera nyai. Atuh nyantong ngomong erek bonjong atuh pasti ulahun bebeja we atuh mun indit kitu rek neangan gawe ka kota. Nah ku bodo-bodo teuing mamang mah ari kitu mah ngandung harti kuring kudu ngabohong kanu jadi pamajikan atuh Ju. Sedengkeun kuring apanan taratuman ngawadul sok terus kapikiran wae sakalieun ngabohong saeutik ka pamajikan ge teu wani kuring teh. Atukeun bae ngabohong oge perkara ieu mah yeuh dangkena oge hasilna mah pasti jang keluarga keneh anu ngeunah narima kanikmatna hirup lantaran loba harta euy. Sarta ieu Mang kuring mah ukur sakali deui ngabantu ieu teh sabab kahareupna mah sabodo teuing. Ieu mah satadina we kuring duaan teh karunya ka Mang hirup sangsara wae. Tuh tingali kuring ayeuna karek 3 bulan munjung ka Bagu geus aya mimiti robah nasib teh jeung ayeuna teh teu susah-susah teuing kawas baheula cek Juha terus ngasupan pangaruh nu cek dina pikirna eta teh bener. Sedengkeun Mang Maman tembong ngadon ngahulang bari ngagerentes ngomong sorangan dina jero hatena. Aduh memang bener oge dicaritakeun ku Mang Juha teu salah-salah teuing lamun hirup hayang aya kamajuan nya talah salahna lamun aing nyobaan muja ka para lembut laut selatan kitu. Buktina aya bae buktina ayeuna si Juha hirupna mimiti caang usahana mimiti buburialan kitu garentes hate Mang Maman dina waktu harita. Mang Maman hirupna teh memang atuh loba kasusah tangtu wae babari asup ku pangaruh kagoda ku ajakan sobatna nu leuwih teu heula geus anclub kana kamus rikan. Ayeuna Juhana secara henteu langsung nampa parentah cenah ti Nyi Blorong geusan nambahan balad keur muja nyiar kabengharan dunia barana mangka ti dituna Juha bakal menang kepercayaan sarta bandana terus nambahan beki ngaronjak. Tapi loba piliheunana muja teh kala lembut laut salatan teh hayang munjung ka Bagu bisa tinggal menta baju wae hikmatna tangtu dibere asal sanggup narima syaratna cenah hayang ngingu tuyul kari milih tuyulna nu mana hayang muja ka buta atawa ngipri kasiluman oray sanca eta oge cenah kumantung ti jalma nu milih jeung sanggup narima
katangtuan dina setiap syarat-syarat nu lumaku. Nya Mang Maman saenggeus panceg dina pimikirana atawa milih jalan nu sakirana matak mampu ngarobah kana nasib gancang nyarita ditujukeun ka Juha bari netep ku pinuh pangharepan. Kuring saya gadiri Ju, maksud saya gadiri gesan milu rek muja wae ka Palembut Laut Selatan jeung anjeun wae nya. Ngan kuring aya pamilih hayang muja teh kana buta wae atawa genderuwo mung ikut tuyul bung munjung kana bagong komo kodo ngetek kana monyet mah jeung ngipri kana oray sancam aduh syaratna ge kawirang berat pisan. Tah jadi kitu Ju, kan kitu kanti kuring mah dina waktu ayeuna siap-siap milu milu muja jeung Juha ka Lalembut Laut Selatan, tapi hayang muja ka buta Ju. Juha tembong paromahna marah mai nandakeun sugema lantaran Mang Maman akhirna kabita muja cara manehna. Hade Mang, mun kitu bener Mang Maman geus panceg nantukeun sikep erek milu muja jeung kuring mah hayu. Berarti urusan jeung engkong cengli mah kudu putusnya. Aya deui urusan naon-naon heuh. Enya pasti kitu Ju. Ari ngarobah nasib tina goreng jadi alus ulah kawas monyet ngagugulung kalapanya. Uring kudu luas nangkukeun sikep ayeuna mah Ju. Tah bener bener pisan kudu kitu Mang. Mun Mang Maman tetap lebar pikeun ngalepaskeun diri tinunggeus karasa pahit beheurna. Yeuh ibarat monyet ngagugulung kalapa bodo kacida aya jalma teu bisa nangtukeun sikep jeung pilihan. Hade Mang, hade kitu mah kuring ge satuju pisan. Enya kuring ge arek buleud hate ayeuna mah rek muja wae nurutan Juha, tapi kuring mah tetep hayang kana buta wae Mang. Kumaha bisa teu? Ceitoh jigana panasaran nya kunaon Mang Maman hayang muja ka buta teh. Pok manehna nanya, Mang, naha bet hayang muja kana buta geuning Mang? Mending ge kana bagong atuh Mang. Cek nyi itoh Mang Maman tembong seuri leutik gancang jawab. Nyai ari muja ka buta mah jelas moal ripuh sugan. Moal kuring kudu liar ti peuting. Jeung deui ari muja ka buta mah bisa numbalkeun deungeun-deungeun atawa batur. Moal kudu numbalkeun keluarga sorangan khususna anak teges. Jawab Mang Maman bari daria kituna teh. Oh kitunya, geuning geus apal selah-selahna Mang Maman teh kana aturan munjungnya. Naha Mang? Dikira-kira wae nyi, dikira-kira wae nya sugan we atuh teu nyalahan ting teh. Tapi kieu bice nya eta oge karak meureunan meureun. Da ukur cek beja kuring ge ngomong kitu teh
ngan nama nya mun erek ka laut selatan teh kudu iraha waktuna soalna panjuha karena dangan tatu leungeuna aya nu nyabet pan kalem mang kalem atuh tungguan wae nya 30 poe deui kuring ge cager ieu moal lila. Oh nya syukur atuh mang ari moal lila mah kuring teu sabar yeuh hayang geura-geura indit. Cek Mang Maman loba deui obrolan nu sejenna nu lumangsung di imahna Juha tur saenggeus aya disapukan kitu mah rek indit wae ka laut selatan engke dina waktuna pikeun milu ikrar diri rek muja wae kalalembut kalayan hatena geus buleud moal robah deui. Sarta geus kitu mah Mang Maman terus amitan pikeun mulang ka lembur lantaran kaburu peuting kaayaan pamajikan nana pasti dedeupeun nya sajroning lempang lumampah Mang Maman ngagarandeng ngomong sorangan bari buh breh nyawangeun nu ararendah cenukan sungsi ka sorang nya narembongan tuluy seuri sorangan. Haha inah sakedeung deui hirup urang teh bakal loba nu ngahormat bakal loba nu ngajenan moal loba deui nu ngewa jeung ngajarauhan dumeh ka jalma nu teu boga tapi ayeuna mah bakal ngadeuketan ka nu jalma loba Asep yeha tong hariwang maneh engke maraneh teh bakal loba nu ngahargaan moal ditempo sabelah panon urang bakal jadi jalma nu kapandang sanggeus bapa rek muja kabuta kan maraneh mah moal nyaho. Cek Mang Maman jadi boga kayakinan nya hirupna bakal robah tina sangsara jadi beunghar nya ku cara muja nurutan Juha. Caturkeun kaayaan di imah tetela biinah can sare harita teh cicing di rohangan tengah ngahaja sabab nu aya ditungguan nyaeta salakina percaya keneh mulang sakitu geus wanci peuting mungguh tara ti biasa nya ka mana salaki aing teh nya wayah kieu teh can balik-balik wae ka imah tara biasana jeung asa piraku deui ngobrol teh meni lila-lila teuing di ditu. Cek biinah puguh tara biasa ditinggalkeun salaki nepi ka kitu matak teu aneh mun manehna dedeupeun tapi kakesel biinah akhirna kaubaran nalika salakina balik sorana ti luareun imah. Inah sare acan inah buka tu panto yeuh akang balik heug manehna kami mah can peureum yeuh. Cek biinah gancang ngojengkang ka panto sarta saterusna mah Mang Maman saenggeus aya di jero imah kalayan katara jiga nu capek nya ku biinah gancang ditanya naha cenah balikna nepi ka peuting sedengkeun Mang Maman kapaksa nya waktu ditanya teh teu ngajawab kalayan sa ujatna.
Ngan Mang Maman teh ukur ngajelaskeun yen engkong cengli pangna jadi bager teh sabab ngahaja mancing sangkan dirikna kudu daek dipindahkeun ka tempat nu sejen teu nungguan toko deui gaji mah cenah lumayan sakitu teh gede matak cek biina gancang nembrong ngomong nganaha-naha bat nolak kana tawaran engkong cengli. Tapi saenggeus dijelaskeun deui alasana kumaha biinah kakarek bisa ngarti nya biinah terus nya Rita. Nya saterusna kumaha atuh Kang? Kekeh bae arek gawe keluar. Kuli macul ka sawah apawa ngebon panen pan teu bisa akang mah komo ngarit domba pan puguh domba nage teu boga pan. Tenang tenang inah akang geus gilig ayeuna mah akang teh rek nyobaan wae rek nyaba ka kota jeung sobat arek neangan pabrik we anu narima tanpa ijazah sakola kitu tah inah cek mama Mang Maman reueus nu aya biinah teh ngadenge salakina rek nyajabaan ka kota lantaran memang eta pisan nu dipiharep ku biinah salakina hayang sina ngalaman nyaba ka kota usahana. Da ari di kampung-kampung mah teuing ari di kampung-kampung mah teuing mah puguh asa eueuh pisan hasilna hese jalan pikeun kaluarna hayang kuli macul teh heueuh sidik teu bisaeun teuing ku gengsi meureunan teuing ku teu bisa sedengkeun di eta lembur ekonomian nana ayeuna mah lolobana para nom-noman lolobana mah ka kota kolot-kolotna tani biinah kadenge nyarita rek nawaran dahar kanu jadi salakina. Nya syukur atuh Kang ari aya kahayang mah nyaba ka kota nyar usaha teh atuh da memang pisan kahayang abdi ti bareto akang nyaba ka kotanya tah ayeuna mah akang jug atuh geradahar ayeuna mah Kang bisi lapar cek biinah nya Mang Maman teu kaleked gentak wae ka dapur deker dahar jeung belem asin. Nya binah tawaka loba deui tatanya sanajan bener hatena dieunteupan kurasa panasaran jeung aya tanyakeuneun keneh nu daria tapi kusabab kaayaan wanci peuting geus tunduh geus dalahar teh terus bae duanana muru enggon rek sare kalayan tibra. Tapi kusabab kaayaan wanci peuting teh sabalikna keur Mang Maman puguh aya alusna pamajikan loba tatanya sok inggis kaceletot ngomong sok inggis bisi pamajikana curiga.
Urang wae caturkeun dina poe isukna Asep diajak nyarita ku bapana dina golodog imah bari ningali indungna sasapu diburuan nya Nyi Eha mah namplok dina tonggong ku samping. Asep hidup teh ayeuna geus sehat katingalina ku apa kumaha hidup rek sakola ku si emak ke dijajabkeun nya daftarna. Asep hoyong dijajabkeun ku bapak didaftarkeun ku bapak alim ku si emak kalonya si emak mah. Asep bapak oge apan erek ka kota nyar usaha isuk teh kumaha mun teu kaburu atuh hidup teh kudu gancang daftar ti ayeuna nya bisi telat sabab kadenge ku bapak tereh beak waktu pendaftaran sakola teh Asep. Kumaha pak mau diten ayeuna abdi daftar sakolanya direncangan heula ku bapak cek Asep merdi hayang dijajabkeun daftar sakola kuno jadi bapana nya Mang Maman imut bari ngomong deui. Ai Asep apanan bapak oge rek gawe anaking poe ieu teh sapoe deui ti si engkong cengli jadi wayahna wae nya bapak teh moal bisa maturan hidup daftar sakola jeung sareng waktosna seep Asep. Aduh muhun nya seep insyaallah enjing atau nepi pageto tiasa dilajengkeun deui. Mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca